Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Wilujeng tepang simkuring Mang Ewok, Mang Aden, simkuring Mang Joni di channel Ruang Riung Rereonga Ngariung Sasarangan. Atuh ulah hilap simkuring nyuhun dukunganana ku cara like, komen, share sareng subscribe-na atunun satu acana Sampurasun. Sampai Nah, iya mah halus gede disebut sama karejo. Jangan ngomong halus. ya. Halus kan nih juga teh hari oke nih. Bakalan gede ya lomba guys. Putih halus. Kita ya. Ayo, Pernah jadi. Ipuh ya. Udah juga dia. Lomba pisannya cukup nih. lomba ini emangnya Susah kieu mah. Bias GSE terpaksa weh dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Tunjuk naon? Ketinggalan nanti jauh teh ke Daharut jemput. Abdi mah dah tegal pasir beas. Oh, ternyata yang atuh. Mungkin itu mah burung ngiring kayak mah urang. Tapi mang anak kuring ada 8. nah geuning bet sampai ka 8 kitu, Mang. Mang Joni mah mun beki dieu teh bekian. Sumuhun mang, da eta mah kewajiban atuh. Ini sadayana dahar cukup tabe. Ke 8 na. Sumuhun mang. Yang geus atuh, urang kayak mah urang dahar yuk. Kabehan mah ajak kabeh. Di urang loba. Yuk, urang naik mobil yuk, urang. Mas, kan tadi teh naik mobil, naik motor. Astagfirullah, poho asalna naik mobil tadi teh. Teuing ah. Ye, nya. Ada tuh Kita naik mobil urang teh itu. Wah, ayeuna ieu. Geus buru. Dewe lah, urang naik motor we. Mang Joni naik motor. Ieu mah. Betul dia. Mang Opan senawnya. Udah lah. Buru. Yuk, orang jerak. Orang dari jerak ya. Tim orang ya. Nah, iya. Daharan teh. Tuh, tinggalnya jukutna. Rejo. Tuh, nah loba. Teh ada 8 orang mah. Dasar cuma beunghai. Gantai orang mah arek dahar di jero. Bang jemput ku si mah, tempat tadi ge loba. Orang jauh-jauh ke Oke, aja bisa bangun dia apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aya pesan moral dina carita ieu yen teu sadayana jalma beunghar teh darmawan. Seueur jalma beunghar anu manfaatkeun ka jalma susah. Mugi-mugi dina carita ieu pamiasa sadaya biasana naik hikmahna. Karena mugi-mugi carita ieu biasa janten bangkit ka sadayana. Atur nuhun.